baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi tasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullama wa nafazim bi kulli ma'lum antena nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu pasti mah make bodreksin cager wallahu alam aing mah bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya baca sholawat saloba-lobana sok ngendang bae urang saminggu dicoba cek kiai sapoe sapeting 4424 aing laksana gendang saminggu coba urang kikituan aing hiber tante ieu bakeur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa ibarat ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha ulah bisi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teu terak ditembak ulah aja paeh-paeh bae hayang maju usah jangan maju usah dengan ngadon ulin doang dia duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid kamu salat tilok ieu mah jenengan kula mah jenengan bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hati ih lain ka kiai masjid sia mah ka aing suudzon bae goblok masjid salat haji salih nah maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae deung sholawat munjiat deung sholawat kamilah atawa nariyah kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di pes nah itu nusa kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam bazil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wayastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wayastasqil ghamam yang nu wayastasqil ghamam tapi kiai-kiai nu lain diurangi wayustasqal ghamam lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol bae coba diribut jeung wayustasqal jeung wayastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wayustasqal wayastasqil penting baca ieu mah lain riweuh ieu mah ngadengeuna ge moal maca baca deuk wayustasqal mangga wayastasqil mangga kula ijazah wayastasqil dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wayastasqil di dia abah mau wayustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullama wa nafazim bi kulli ma'lum lobaan wayustasqal maca jeung wayastasqil ternyata di Marokona wayustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu tilok dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz
al-kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun kira maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas ngamehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya bisa nang nikah doang nah baca saloba-loba cenah kiai kudu bisa sampai ting 4040 subhanallah saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dibuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarak ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah itu nu ngarang Dalail teh cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca Dalail masalah Dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca tarik nameh ngaji ayo sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi kama sallallahu alaihi wasallam kita ge panjang ting cenah kieu kula mah deuk Allahumma shalli ala Muhammad bae masalah da cenah kula mah Allahumma shalli ala Muhammad ge bari ngedeng masalah jadi gue lama bari ngedeng lah dek samuenang dah ayo tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus kadinya ge ngedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara eueuh hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah dikeundeuna ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali kaluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere oh mau nanya apa Pak Haji nanya mutiara enggak ada juga Sulaiman Kurdi yang mana torojol teh bener si Sulaiman digikeun tah nyana kena lebeungeut oke urang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere tapi lamun tagog beungeut deui bangunna bener nya dibere nih 2000 real 3000 real nu lebeungeut urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih nyana neuleumpangna lempang nu sugih kan lain kitu ai beda lempang nu sugih mah tenang gak ada ieu mah rusuh saku masih caplin tegep nu sugih mah lempang nanti lah berurusan kos gitu dijauh gede gue wah ieu sugih ka beda lirikna beda lempangna tenang tilok tekan kos gitu nanyakeun kau kan wani marah aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka kos nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tos jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti sama baca sholawat khusus mandi nawaitul lamun penting nawaitul gusnalis salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat baca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macam tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae
tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara anu mamaca sholawat teh lah ancan ang baden membaca sholawat anca kadenge ku urang anca 11 memeh Jumaada kadedengekeun bae maca sholawat kan halu bihil qadu wa tanfariju bil la anca sebab naon geus nganggap mutiara urang lain bang Allah susul Allah susul Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teranggap jangan teranggap naona sebab teranggap ngalamun nganggap mutiara makan Masya Allah Alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikan jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule kurang geus tamat 4444 waduh aing ieu dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kada ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tas 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sebenarnya coba sedekah teh sok aja efek samping tah ye anggap mutiara sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang ngangkos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara wow naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang api macana moal kebel karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara Masya Allah kari urang ya Allah ya Rabbi dibere bisa ya maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mantap urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neulean karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtung da jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu bercerita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere dararek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haju ulah sok ngawali-wali urang kesalaman da jeung tetangga urang teu salat sia nyaho ka wali naon nya wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing ye cak anu disasalaman teh salat sia husudan teu tah mun pelbah husu aing henteu teu lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ku Gusti Allah sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh
jadi ribut tungtungna. Nah geus lah ributkeun salat jeung teu salat pokokna urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah. Tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan. Nah ieu mah sakadar pangeli-ngeli isuk tanggal hiji Rajab menurut falakot isulamun nairen isuk tanggal hiji. Adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkeun sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang. Mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat, diberi daek, diberi ikhlas supaya puasa orang, jeung sholawat orang, ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan orang di mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muryang Nepara guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali. Kadija ka abad ngaji pasaran ka mana tadinya ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teu naon kadija mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter karena mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan. Nah tingginya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji. Jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin hebat alfiahna alfiah Kisanja. Maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun perbicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur. Kanjeng Nabi man ahya awal lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hate. Tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae hirup hate ca pae hate poe hirup mah teh ka adi bager bae ka lanjut bager ka uwa ka mamang eta ngaranna can hate neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah yang jajan ieu aya tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta can hate nu kitu ngaranna lain kieu sia Quran teh ngalamun mah buah yang kawin sia susah kan encan saja yang kawin tolong itu sia mati kok belum usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imananya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anakna mah dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus kan tek pae ka Pak Haji wae kate mah aja doana gitu bagus dan dibatur ya itu doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon gitu bae dagang bari seuri nya nana geus cepat cai sumur bulan teu neun dihareup mare li jaga tinggal 100.000 jadi 200.000 hitukna rada diuyahan teh dagang gitu gagedean eta cang hate kadang cepat hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya dagang endog cekeun teh atuh geus ditabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekeun aing ge dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe kabeh teh nu kitu ngaranna dagang we hese
dagang teh hese tak bae dek kawin ge manihara hese ya poe kate ngaranna batur geus kawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kitu ngaranna aya aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu laku na poe kate poe kate awe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe katena coba lamun cang masalah lalaki hehe salah lalaki hehe tah teu dibayar tah eta ngaranna cang hate menang 2 bulan teh bawa kagrobol tuh wah bae mah tah sajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunat mutlak salat hajat sare heula tuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare sasapeting eta mah sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok inget ke pae aki-aki nonton bola tolong Masya Allah ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan nya apa kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap aja damparkeun set urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat nawayana lain lalaganca Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ayat loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh amal soleh maca Quran maca sholawat zikir salat ngan hari salat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama pos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah sarua kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat rogoib na ulah bid'ah pos kituna mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu pos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranna cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe baik iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ribut ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga ka ditu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah ka neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta.
Poe eta teh poe Senin puasa Rajab tae horja. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya itu naik doakan baik ku kiai. Ngadakan ke ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Oh, mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Teu dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh bae poe Salasa tolol eta mah. Tolol we pokona mah. Di lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Nyana nyebutkeun teu puasa deui. Jadi tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Numantak dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ka situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abe urang kabita tarada ka nyai-nyayan jijakeun nya teu pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. Ieu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunya siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjaran aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo. Ngenen karasa jero. Ayah baik. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Kok aja ganjaran anak. 7. Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin saja lemah puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawan jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atuh kurang hayang diatup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang atup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi kan saja tahu dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ini pamustungan dulu. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin saja lamun puasa 8 poe. Kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikieunna ku widadari. Haji mandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Haji pintu surga lewat mana?
lewat mana? Iya gerbang Citra, iya gerbang PSD, iya gerbang Puri. Silahkan dek nu mana-mana. Tak urang geus boga kartu na. Asal asup tadi dikeun, geus kartu Rajab asal dikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini ya, masuk. Geus sehat deui, Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh aya kartu bebas. Di dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal man puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tak haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokoknya barang pentang naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus dina henteu lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nongton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari waktu saya ngeridit cerdas barang ngeridit pohoan gugula kata rajasa di wetan, di kulon, di kaler ayat kiai tata dina cerdas barang ngeridit supet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngeridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah supet hatena coba ge kiai nu sok ngeridit cak aing supet bae kajian kokoman salat teh moal khusuk keras dari anjing kajian kokoman aja lain ulah tuh saya tadi cabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh misalnya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena ujianna ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampura kana kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah aja jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deh 17 tambahan deh 18 tambahan deh ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah sambungkeun Rajab puasa bulan Syawal geus leutik
awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan, jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal aya 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Sallallahu